uing ge keburu berangkat. Dina usum pandemi COVID-19, barudak geus bosan cicing di imah. Komo kolot nama, jaba udulan duit, beli kuota, jaba kudu jadi guru di imah. Mang RT Ondi geus datang ke kepala sekolah, sangkan budakna bisa sakola. Ya mudah-mudahan we tiasa tatap muka teh kalaksanakeun sasi Januari. Muhun atuh da geuning barudak teh siga nu tos arseleun sakola di rorompok teh. Kantenan orang tua nama. Ngan pan sakola teh diurus salila-lila. Wayahna orang tua murid kudu kerja bakti mersihan sakola. Muhunnya tapi orang cobi we keprak para orang tua murid supados kersa kerja bakti. Aya ieu berarti kepala sakola yen sakola tatap muka teh direncanakeun bulan Januari. Tapi kusabab sakola salila-lila teu kaurus, wayahna masyarakat kudu daek kerja bakti bersihan sakola. Siap. Gong, daek maneh kerja bakti di sekolah merisihan WC. Mungah geuleuh ngumbah WC mah. Tapi cek Mang Ondi nu daek meresihan WC, upahna peunteun alus. Jeung teu kudu milu ulangan. Wah, nu bener. Malah mun meresihan WC ku sorangan, jaba hadiahna peunteun alus, jaba dibere pulsa kuota. Wah, nu bener. Cik we tanyakeun ka RT Ondi. Uing we tugas meresihan WC mah. Sok suteun heula. Hurse uing meunang. Poe Minggu barudak milu kerja bakti. Bu guru muji si bedegong ngumbah WC ku sorangan. Wah, benar geuning igong teh murid pangrajina. Abdi mah dipasihan peuteun pangsaena sareng pulsa kuota upahna nya, Bu. Saha nu ngajangcikeun kitu teh, Gong? Waduh, uing katipu melek-melek ku si Atep. Nah, ditanya teh bet ngahuleng, Gong. Ah, henteu. Abdi permios, Bu. Har, itu igong. Mereka mana? Tuh, tingali do. Igong ajarag-ajaragan si kanu manggih ka bunga. Naon maneh atoh kitu, Gong? Engke mun samen uing mah rek langsung naik ke kelas genep. Moal kudu ukur naik ke kelas 5. Buruh ngumbah WC teh deuleu. Wah. Bisi hayang jiga uing, cik geuwat bersihan WC di imah penjaga sakola. Ayo buru, Dok. Sing bersih ngumbah WC na, Tep. Sanajan sasalat COVID-19 acan sirna, tapi para pemuda di Lembur geus teu sabar hayang ngayakeun pertandingan main bal. Sakitu pemerintahan desa teu satuju, tapi para pemuda maksa. Geus main balna marake maskernya. Sidik uing ge usulna kitu. Ngan teu digugunya. Kang Dudu anu hariwangeun mah. Cek Kang Dudu, minggu kamari aya nu mamake masker maot. Hah? Manya Gong, piraning mamake masker tapi ka maot. Nya cek Kang Dudu teh di Jakarta aya nu keur olahraga sasapedahan, ngurilingan kota. Maot cenah da eungap mamake masker. Sugan teh maot pedah mamake masker, Gong. Sidik puguhnya jaba capek sasapedahan, jaba eungap mamake masker. Eueuh hawa cenah. Nah, make dilaan maskerna, Dodok. Sieun maot kapan maneh teu keur tumpak sapeda, Dodok? Lamun ngobrol bae pasti capek. Pasti eungap. Sieun paeh geus atuh maneh mah tong milu ngobrol. Dah hayang ngobrol. Tos atuh tong pasea. Janten kumaha atuh cenah urusan main bal teh. Nya Kang Dudu mah nolak main bal nganggo masker teh, Cep. Tapi minggu hareupna turnamen main bal diayakeun dengan aturan ketat. Barudak teu arapal nu kumaha aturan ketat teh. Jiga nama di mana main bal engke teu meunang susuruduk komo najong bincurang. Pasti terkena kartu merah. Nah, da geus kitu aturanana. Anu kasar mah bakal dibere kartu. Teu kudu pedah usum corona. Pas sore jalma ngabring rek muru lapang mengbal. Ngan di tengah jalan dipegat ku petugas hansip. Berhenti. Nah, Berkenaan dengan adanya COVID-19, maka jangan boleh ada yang ngalajo bola. kalau itu yang main bolanya boleh.
Kenapa ya? Ah, itu aturan ketatnya. Jangan boleh ada yang nonton. Mengbanya jangan ditonton. Nanti bakalan ada kolesterol baru. Menang gitu mengbal nu lalajo. Itulah sudah aturan yang berlaku. Jalma nurek lalajo kukulutus. Tesuka dicarek lalajo mengbal. Tapi dak kitu cenah aturanana. Barudak barelik deui, tungtungna ulin di tepas imah juragan haji. Lalajo cep duki anu keur main game. Nah, teu tulus lalajo bola teh. Kagak boleh sama hangsip Kang. Atuh lalajona sistem daring igong. Darling. Nya engke lah, urang usul ka desa lalajo bola sistem daring. Tah meureun ku Kang Cep mah ngagugu pihak desa teh. Kang Cep teh urang kota, adina bapana Cep Duki atawa mangna Cep Duki. Kusabab dina usum corona kantor tutup heula. Nya Kang Cep balik heula ka lembur. Cenah digawena dina urusan teknik komputer. Sarerea boga harapan anu sarua da cenah pasti pihak desa bakal ningali bapana Cep Duki anu di lembur mah kacida dipihormatna. Kieu weh, ayeuna mah urang piknik ka Bandung. Nya naik kereta ti Cibatu. Ari di Bandung jajan naonnya? Di Bandung mah jajaneun leuwih loba atuh. Naon bae sok? Bala-bala, Lah di Cisurupan ge loba bala-bala mah. duh puntennya abdi mah ke nyusul ti pengker. Dolakna dianggon harik Saigon ka banyu resmi. Ieu we ongkos kana angkot ti abdi opataneun. Ih, nuhun Cep Duki. Duh kemana Cep Duki? Can mall-mall. Palang siang tinggalin kereta ya. Sabar. Tungguan we heula. Pan biasana ge Cep Duki mah tara jalir. Duhnya Cep Kuing ge keburu berangkat. Tuh geuning Cep Duki. Karetana ge tos berangkat Cep. Duh hapunten telat, ngadak-ngadak ban bocor. Geus urang jarajan we ayeuna mah. Asik. Jajan naon? Urang jajan bala-bala we. Muhun ke di jalan upami lapar urang jajan soto ayam. Raos bala-bala teh Mang. Ih, kantenan we, bala-bala Cisurupan. Sabarahaeun Mang? Bala-bala 20. 20 ribuan Cep. Mangga ieu artosna. Duh, meni ageng-ageng teuing artosna. Ah, eta mah artos alit Mang. Pamisa ageng panto, eta ageng. Ah, aya-aya wae sin Cep mah hehehe. Teras aruih wae Cep. Muhun Mang. Oke di jalan upami mendak tukang soto ayam diren heula. Siap Cep. Tarik Mang.